baturannya berlebihan tempo atuh catana. Kabar baik. Assalamualaikum. Hari ini aku akan prank balik dia. Dia kan suka ngecek handphone, suka ngecek masa lalu aku, dan suka sebel banget. Gimana reaksinya ya? Ini aku habis jajan seblak nih. Kita tunggu dia pulang, oke? Guys, dia datang. Assalamualaikum. Misal. Bobo ya. Tuh. Hah? Minum mana? Bentar aja masih bau. Mandi atuh. Mandi dulu. Handuk mana? Minum. Nanya selama Lama. Loyalitas sejam. Mandi dulu ya. Kayak mam. Mana pakai? HP di ntar. Pak dulu guys. 2,000 years later. Minta nih. Ngopi wae. Minta. Makan. Ntar lagi. Boleh nggak minta? Mau itu panen. PSBB komo ayeuna demo adi tu ka dieu sebegitu sepi. Nari ini tiung kemana tuh main? Seblak. Si main aku gawe kamu main. Balik. Yeay temenan gitu. Pak aku udah gawe apa? Hah? Aku biasa gawe kamu li. Masing-masing ulin itu kamu gawe aku ulin. Hah? Oke siap. Jadi ini kamu datang. Lagi batasi ulinnya. Ngaku ulin jeung saheulai kamu. Ulin jeung lala aku ulin nyawewe baik itu. Baik. Benar. Mami. Benar teh. Tinggal sehari ulinnya. Hah? Tinggal sehari. Tadi teh sah? Mimin. Belum ini dia. Rek beli ya tadi nggak? Mau? Kamera. Mau kan? Hah? Mau? Murah we. Aku cuma cek HP kamu, Mama. Enggak, aku ke ngopi oge nih riwe. Bentar atuh nih. Kemarin nih sumput-sumputnya. Sumput-sumputnya asal tiap balik tuh gitu. Salah lagi. Heula. Yeay. Kan lihat dong ngecek atau ngecek. Iya Boleh nggak ya aku teh? Ya aku teh salah kamu atuh ya. Bae meureun. Coba. Besok kerja naon? Kayaknya pinjem lah, yeay. Semangat kamu? Di tas ya. Ini saya. Sok ngeprank kamu mah. Tempulai saha. Mas kayu.
tempo atuh. Eta mah nanyakeun kabar hungkul tuh. Waduh. Saya Tangis nyahoun aku geus kawin. namanya tuh kudu catan ki. Kamu ini kudu catan. Nanyakeun kabar hungkul, Bi. Tempo yang berlebihan ya. Saha Kita mah nanyakeun kabar hungkul. nya saha Si kamu mah ngambek gitu. esok saja Sa ukuran nanya kabar hungkul. nya saha amun sih jelema teh. Lagi nanya hungkul. Ya, nanya aku ge bisa nya lu dikirim telepon jelemana Meh naon udah. heula turun telepon heula. Biar aku bercanda. Naon sih itu teh? Keheula Naon dah tenang naon ngebahas sama keheula tuh Naon jangan gitu nih jangan kasar sok nya dia Udah makan, udah makan. nambut Udah makan. nambut Oh, heula jangan gitu atuh Bi. heula atuh mantan ieu Kebetulan. keheula atuh Bi, aktif deui iya. keheula atuh Bi omongin era. aktif kala on telepon keheula atuh diam dulu nah sih kamu panik itu ke aku ya Iya eta mah. Abi ente nanaon matak teu dihapus oge. menang gitu Aku tarik ngomong ke kamu, matak teu dihapus oge ieu. aku maha padahal jeung dek kanteurkeun ka ditu ka dieu dek jagaan ayolah laki nu juga aku ya dek itu dek ieu Iya, kamu nulis tanya aku ngomong Bi ini teu kitu. lain cengehan lah ngewa diam Bercanda. lain bercanda Ih, nih. Iya, ada sama baturan. duh baturannya berlebihan tempo atuh catana Kabar baik. Bi, cing lah tanggeureuy atuh kamu tinggalkan aku sok udag jelema eta embung. bu Cuma teh bisa nganterkeun, tuh bisa masak, nah bisa nyusul. halo Tanggeureuy dijelaseun kira. mun sih Bi, kieu nya sok ngomong ke aku ke ngomong ka jelemana aku enggak. Diam. Bercanda. diam ngomong sok gila aku mah Enggak. lain negeri wae serius sih mah kieu mun kamu hayang ngajelma ieu sok aku isukan ngomong ngajelmana diantar ku aku sok Entar. bener ayo ayeuna enakeun naon atuh kikituan main naon Abi, main naon silaturahmi mah jeung sesaje alus. ya beda men silaturahmi kieu tempo kieu men silaturahmi kitu ini teh era paling kolot jakeun era baik kurang kumaha padahal kamu hayang ini prinsip aku mah kamu itu penting jelema eta bisa ngabagiakeun kamu dengekeun sok aku dibikin aku ridho lah Aku jeung kamu sok Abi, Linuri gitu linuri-linurian. Barang-barang dah atuh ya naon ieu saya sok bereskeun. Mau aku diblokir kamu. Lain masalah diblokir ngomong balik aktifkeun gitu. Ngomong balik Oh, itu Abi. gitu tong kita. Terus awas. Yes, cing. Makan. Saha eta sok telepon. Saya ngomongnya aku gitu. Kok tapi aku cok. Bro. Gitu atuh naon sih? Naon we.
kurang kumaha ih. Diam ya. Kumaha sih, kudu kumaha aku teh. Aku kurang naon sih. Salah kurang naon. Diam. Aku udah tuh bisa ngambek, aku pasti sedih dah. Aku kurang naon. Kurang lo, Mbak. Kurang naon. Kurang jabi. Serius. Kurang gendut. Aku ngelain iya mah bener. Ketawa. Yang serius lain. Maaf. Da ieu mah heureuy. Berarti ngabalesan, mata teu dihapus deui berarti kamu mah nyaho. Nya kamu teu kahapus ku kamu. Aku enggak tahu gitu, Abi. Tenang gitu ya. Kamu tanya aku ngomong, aku ditinggalkeun. Heeh. Ditinggalkeun sok aku akhirnya dijejeukeun ka lalaki eta. Dengekeun, dijejeukeun ku aku ka lalaki eta. Nitip setika pangbahagiakeun. Sok aku dititip-titipkeun ayu. Buru. Sok jelaskeun heula tuh. Dijelaskeun teh saha? Teuing. Di sini kamu mana HP-na balangkeun sekalian. HP-na mana? Tah, kita ngabales ya, tak? Kita ngabales. Ih si atuh. Ngabales ya. Tuh kan? Saha tuh benar tuh. Orang ngomong ke kolot kamu. Punten. Orang ngomong ya. Punten. Orang ngomong as. Orang ngomong lah. Istighfar. Abi kesalan kieu. Orang ngomong kolot kamu ayeuna. Itu menang gitu ya. Kamu rek kitu saling kitu we. Aku ge bisa. Leuwih ti kieu. Aku bisa leuwih ti kieu. Kamu rek main-main, ya aku ditunjukin cara mainnya ya. Aku ditunjukin cara mainnya, yuk. Main-main dengan aku mah yuk. Bi. Masa? Awas ya. Bi. Awas. Bi. Awas. Itu tinggal disumputkan aku tinggal aku disumputkan.